baru dah kaluman. Nanya sapu. Oh, mah barala ningan ieu morolok we daun jamu. Ya buahan gini itunya. Kali-kalian hayang budak. Sama apa sudah? Tuh, yang tadi TBB jarek ka kota cenah. Oh, nginjem duit teh jeung ongkosnya. Oh, tadi pun nginjem duit teh jeung meuli beas tadina mama. Jeung meuli beas. Heeh. Teh manehna cenah rek ini tuh usaha. Ka kota. Oh, ka kota. Cetek ongkos we. Oh, cetek mah pake heula ongkos. Ini tadi pakai meuli beas henteu. Henteu. Yang minum aing mah. Cik di dapur. Oh, mun tari ieu mung can ngejo ieu budak teh. Nya kunaon sinya. Duit jeung meuli beas pake ongkos da ngeunah Asia atuh usahana. Supa-rupa budak mesti nganeuheung aya minat usaha mah syukur we. Itu usaha ngaran teh. Nyai sia ka dieu. Mama sia nipu ka aing. Nipu naon ieu teh? Galeh. Kucok maneh beuk cewa pas si Ujang ka kota. Heeh. Balegug seteruk asa kriksa ngajedog. Ku salaki nipu ge deuleuh tuh molor tuh ngaringkuk mulan maneh ku samping. Oh, aing mah Adin. Gitu. Tadi teh mah ini teh ka itu tuh. Lu bener. Heeh, saruana bohong ka aing sanipu. Naon dah tadi mah ini nyorenta. Nampak deh tuh, aing teh aing bieu kan dapur. Naon itu rangun? Marongko, cai teh sugan teh si Ujang hoki. Astagfirullah, aladin ieu kalakuan ieu jelema. Ku aing teh dibere nginjem duit teh jeung meuli beas, cenah jejok si Nyai bieu pake ongkos. Ada tadi ngomong ka kota cenah mah. Alus kitu mah. Duitna teh mana? Mana duitna kadekeun? Ieu kaganggu. Kaganggu kunaon moal aing mah. Kaganggu eta mah kadekeun buru. Nah, anda aing ku gablek lain aing oge teh nginjemkeun teh ka anak mesti teh nyatu. Astagfirullah Nyai, para-para teuing aing mah. Nyaon jelema eta teh Gusti nu agung nyiksa ka aing jeung ka anak aing teh. Goblok teuing para. Tah. Engko geus Nyai mah deui aing mah da. Ada tadi mah ada ngomong. Ya, udah kene we oke bebene. We hayo balor oge pukul ngaringkeb maneh. Meni nya ka kota. Ah, we henteu mulan maneh ku simut.